kudu make jampe jika nama nah anu meuli cangcimen kacang kuaci jeung permen tarik nu meuli tinjau nu nganjuk tarik nu meuli tinjau nu nganjuk aing samarana ieu anger keneh wae dan aya milik dah can aya keneh wae ieu nu meuli sampai biasa euy badai pasti berlalu. ah beneran jok teu ojek we Can plan kewe lah cuma gua nalawaru. urang netik dagangan tuh Sok we simpan. Heeh. Oke. 5.000-an joknya lumayan guys Semangat. Adi mah baru kemarin bikin Punten. Mangga Kang, peryogi naon Kang? Ya sabaraha Kang ya? Oh iya. Duh, punten Kang, ieu mah tadi Ical nu nitip. Sabaraha ya Kang Waras? Ieu mah Kang punten nu nitip. Ya abi kamu kumpulan pada diborong sadayana sok sabaraha Kang? Ya Allah, ieu mah nu nitip Kang. Sok sabaraha sabaraha. Ya elah, bantang mau pisan ieu si Akang, Kang. Punten ieu mah nu nitip. Kang, kemana Kang? Si Akang gitu gerak. Meser Mangga teh. meser ari ieu sabarahan Aduh, iya teh teh. Punten nu nitip teh di Ical. nah betul dical kapan dagangan Mun da nu nitip teh. sarua jeung bohong dagang naon Harga? Teh kemana teh? ya Allah mudah-mudahan dagangan dititipkeun ka si Uyo ting lancar ya Allah dipasihan kalancaran ya Allah dagang mimiti teh ya Allah amin amin ya Allah ijabah ya Allah tinggali wae gitu ka si Uyo dagangnya tinggali wae bulan aya milikna Yuk. Flash. Nah, kan stop deui. Oh, Flash euy, sepi, urang rek ngojek dah. Terus dagangan urang kumaha? Ayo. Oh, eta sakalian bawanya. itu dijual kemana yo Iya, tadi aya nu rek meuli, muaan ngaborong deui. nah hal yang jual tuh Heuh, kan Flash urang mah keamanan ke bibinya. kan orang nitip ka didinya teh nggak dijual barang teh beak yo Oh, dah lamun kitu ngomong nama Flash jelas. suy mah teu bener suah mau di kurang Iya, suyo mah eta. Nah, si cepet sama ambak-ambak kan. hei Mau ngojek gitu. Wah. Apa ya? lainnya ini cuaca meni nganahun ieu asa ulah bae hujannya ewan Nya, cakungnya. ciki nih Lain cakung cuaca mendukung. cuaca masa kini oh malah dikawin eta budak Budak saha eta? kena jadi dia Goblok ya. Waduh, nah aduh itu sendal anyar mangkaning euy. Awas tah tingali budak teh nya. geus bae lah eta mah da budak atuh main di lawanan Tuman sendal anyar ya bani. nah kemali deui lah gampang eta geuleuy Halusnya mun urang jieu pohang kieu nya. heueuh nya eta euy ngomongkeun si Pohang teh sana beja nama aya di kota
cenah mah si Pohang teh nanti di kota sukses. Ngomong nama rek balik tapi ting bener ting henteu eta teh. Terus naon kudu ngomongkeun si Pohang segala tuh. Lain nih juga cemburu gitu ngobrolkeun si Pohang teh. Pohang cemburu ke si Pohang. Yang bari noge jeung aya naon ukur di bawah hungkul ka ditu teh tinggal ka sawah prak-prakan ka SD mei cilok mei baso. Nya di dieu di taman sok bayangkeun. Tuh di dinya mah geningan ari nu keur basa meuli kumang teh teu disebutkeun. Ini can pernah gitu ngajakan abi teh nya ka mana gitu makan keluar ke. Oh, teh satu jadi hayang makan di luar? Heeh tuh. Oke, hayu ku ewon di componan, hayu. Bener. Bener, hayu. Yuk, tuh. Tah, gitu. Hayu. Jak. Tadi. Udah sah eta. Kamasihan. Pamasihan cik ningali. Lu senang teh. Beli kuahnya. Oh, sabaraha. Ya, sugan aya duitna. Kosong duitna ge jeung. Kere. Dak saha eta? Tuh deh. Sa. Kurang kumaha cenah ewon mah. Kamu tesa ya? Makan di luar ku ewon bercumponan tinggal sok saepkeun. Tapi teu kieu ge tuh Aewon. Saepkeun kan makan di luar. Ya di luar kita di luar imah. Tengah. Hah. Nah jadi makan gitu eta. Sa. Ieu kan makan di luar. Geus biarkeun kurang. Anjeun teuing ah. Kamara anak itu pangkalan sepi kieu kena larik itu. Ya warung sepi nya ngojek-ngojek atuh lah. Narik wae. Ih, penumpang gitu ieu euy. Gini si Pohang. Yo. Lain geus balik kan? Iya dong. Oh, bener gaya gitu man. Gayanya sekarang mah Oh. emang kamu kurang batokin gitu, nggak ada kemajuan. Lihat dong, saya gaya begini. Lain tira balik kan? Kemarin, Kemarin ada bau gini ya di sini. bau. Udah, sekarang mau pulang dulu. Kang, kelak elek naik ojek gua. Sorry, nggak level yo. Edan si Pohang, bener balik di kota teh ayeuna mah. Huntu make emas ayeuna mah. Black, aku mau ngojek. Ojek, jangan dia. Kira dagangan ceples ambek ieu. Langsung nyerobot penumpang kan orang mimiti datang oge. Bener sih ceples ambek ieu saurang. Pohang. Kadang-kadang jana euy. Yo musuh Gus jadi Ada ieu kena euy. Kena hiji tah, kena hiji. Tahita. Tah, kena hiji. Ari mana urang nu naikkeun mana nu minta jeung minta ongkosna. Kan abi mah niat oke ngamen, biar mah naik ojek, jauh kita naik. Balik. Yang Kudu nama ya, bukan ojek, untuk kurang bejawe baru udah kurang loba. Aya naon, Ben? Aya naon, Ben? Lagian urang. Aya naon, Ben? Kabur. Oi. Oi eta aya upas dawana. Oi.
terus di dia di orang narik lah kalau luhur. Sari Kang. Kang, ini terus di Haruman Sari. Weh, reis tapi deui euy. Nuhun Kang. Nuhun. Ya Kang, sami-sami lah. Lieur eta jelema lain lieur deui eta mah. Aya deui. Milik ieu mah. Wah. Ih, 100. Yo. Tadi orang manggihan jelema. Heeh. Teuing saha ya wow eta jelema aslina. Ciri-cirina kumaha? Kalau emas. Kalung. Terus kalau emas. Emas. Si Pohang eta mah. Balik. Heeh, bieu ka dieu. Naon ngomong-ngomong si Pohang. Goblok si Ewon. Kurang tengenah ku si Pohang lah. Si Ewon datang. Tesa dibonceng ku si Pohang. Dibawa. Wah. Terus kumaha tuh? Pokoknya orang kudu jadi orang kota ayeuna mah, hayang ka kota lah. Atuh kudu ka Jakarta mana won? Nyekeun bae, urang matakna mah ieu rek ngajual ka maneh atau ka maneh lah sok. Ieu teh naon? Ieu teh jimat, pusaka, warisan di kolot urang. Oh, pusaka cenah ple. Nyok. Lain bisa naon cing hayang apal pusaka tuh. Ieu pusaka bisa ngabangun imah anu loba jeung gedung anu laluhur. Beungar pokona mau buka ieu mah. Asli won. Asli sok beuli lah. Sok atuh lah bae ku urang. Oh, Iya ya. Weh, anu tadi geuningan. Ye, 100. cukup lah jangan ongkos. Heeh, tuh Sok buka nah. buka yuk. Bae dibuka. Heeh. Non, nu kieu maneh mah. Ari mana serius ieu teh emang sok pres. Ngaplok banget si Pohang. Bener pres ieu kan bisa ngabangun imah jeung gedung. Emang eta aing balikeun deui won. Hai. Si Pohang On yo. gaya Ngali atuh. Kieu-kieu kene. Oh, kamajuan. Enggak salah. Won, mana ele won? Malam gede-gede orang rek jadi orang kota. Dengan Bapak Pohang? Iya Pak. Ini kan ke kantor. Apa Pak? Anda telah melakukan penipuan. Hah? Ayo. Pak. Ayo ke kantor. Good. Kang nipu gini. Nipu. Nah, ya matak cek urang oge ulah ningali ka pernah hungkul. Benar. Kitu-kitu ge si eta mah tingali teu jujur. Mending jeung Ewon. Aing da teh nyaho atuh si eta nipu. Ewon makanan kitu kieu-kieu oge geuningan tadi bisa ngajak dahar di luar. Berarti Geus lah. jujurnya. Jujur Ewon mah geus lah. Jeung ulah jeung si Pohang ayo.